Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng manggetar dina acara dongeng Sunda tiap dinten. Medar lalakon Tunggara nu mawa bagja. Karya manggetar nyalira atuh didongengkeun ku manggetar. Mudah-mudahan wae dongeng teh atuh sing jadi panglipur kalbu pangbeberah kana mana. Urang nyawang mangsa anu katukang inget-inget alam kapungkur supados teu nyangkolong teuing kana waktos baraya. Upami talapat mah kamari teh dugi ka Romlah harita ngageser piukna ngajauhan ti Idris. Malahan leungeun Idris anu deknya pengan leungeun ge dikepeskeun bakatingku keheul jeung ngarasa ijin atuh ka Idris bet ku tega nanya nyeri hatena teu nyangka Idris bakal ngelakukeun hal kitu pamikirna Romlah. Panon ramisak teu katahan cai panonna nyurucut geus hayang kikwe ceurik tarik bari jeung lolongseran tapi teu wasa ngalakukeun haeta ku sabab masih kene boga harga diri. Romlah teh geuning jadi bendu kan tadi tos janji moal bendu cek Idris dilak atuh Romlah ngadilak karena urung semu peureum tandakeun amalah anu teu kawadahan. Kang Idris mah asaku tega-tega teuing ka Romlah teh. Nah atuh lain ti kapungkur nyarios kieu. Ayeuna mah Romlah teh tos keancikan rasanya ke Kang Idris. Keancikan rasa bogoh. Tapi geuningan Kang Idris bet kieu. Kituna teh bari nungku beungeut na Romlah. Saha Kang Idris istrina sareng urang mana? Cek Romlah. Duh Nung, pujaan hate. Teu aya deui istri anu dipicinta teh. Anu salama ieu ngait anu salami ieu kapirarai wae ku akang teu aya deui iwal ti salira baraya etah Romlah agak bagli wae atuh. Tadina ambek ayeuna bet jadi robah deui. Gabrug harita Idris digabrug ku Romlah. Bari jeung nyurucukeun ci panonna ayeuna mah nyaan nyurucutna teh. Kageuh nangkep ka Idris. Kitu deui Idris nangkep ageuh ka Romlah. Dua insan duanana bari sing sarageruk. Cerik
nembrakeun ka deudeuh nembrakeun ka nyaah kitu kayaan harita Idris jeung Romlah manggih ka bungah anu taya papadana teu aya deui poe anu pangbagja-bagjana iwati poe harita disaksian ku bentang-bentang anu baranang langit anu caang ngebrak nandakeun bungahna dua insan muduanana kaancikan rasa deudeuh muduanana kaancikan rasa birahi silipikanya silipikan cinta Romlah kah geuning Kang Idris mah ngabobohong ka Romlah teh manawi teh muhun gaduh deui nu enggal cek Romlah Idris harita mesem nya salaresna mah Kang Idris teh muji ka Romlah dugi ka mana ka cinta Romlah ka Kang Idris geuningan nu sakitu kabuktosanana nuhun geulis akang ngarasa bagja pisan akang janji moal dugi kang ngaraheutan hate salira ceuk Idris kituna teh bari ngusapan buukna Romlah anu ngagebai panjang anu hideung ngeles Kang Idris mani asa kacida-cida teuing muji ka Romlah teh ulah kieu atuh Kang sarana pan Romlah teh sedih nya hapunten saur akang ge tadi akang kan menguji hungkul salira dugi ka mana ka cinta salira ka akang bagja didanget ayeuna urang ulah dilamikeun deui nya cek Idris atuh Romlah hatina beki bungangang harita memang tenyalahan cenah manehna milih Idris anu sakitu nyaaheun ka manehna malahan pikirna moal aya deui jajaka anu bisa ngagantikeun iwati Idris sorangan kitu kabagjaan dua insan cag badaya ngalakon Idris jeung Romlah urang tunda heula mangsa datang urang samper deui ayeuna urang carioskeun nyaeta lalakon anu katunda ngeunaan si Kadrun jeung si Kasnan si Kadrun harita teh ngarancanakeun yen deuk ulin cenah kalemur tempat anu basa eta awewe anu dipegatea atuh si Junid baturna jeung si Kasnan harita ngantiluan nya tujuan